Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu teh pribados masih aya di Kampung Cipongpok, Desa Cidagulen, Kecamatan Cigaluntang, Tasikmalaya. Kangge ninggal kaendahan alam nu aya di palihan di oge perkampunganna, hayu urang tinggal sasarengan. Kalersan saurna di palihan dieu teh aya pabrik gula, sanes pabrik atunya anu tukang ngadamelan gula asli, gula aren. Hayu urang tinggal sasarengan. Capek dikasih gawe di Assalamualaikum. Jangan ya, Kak. Alhamdulillah. Nuju naon? Bapak ieu teh abi teh saurna cenah di kalian dia aya nu ngadamelan gula. Bapak mana we? Mohon. Oh. Itu nuju ngadamal tuh Bapak. Ya, bukan kewe, bukan di eta nama. Kok tabu sabaraha? Kewe asaran. Oh, asaran. Nyalira we Bapak ngadamal gula na. Nyalira. Mau di sarengan atuh. Tadi sarangan ku ibuna, Pak. Di sarengan ku ibu atawa ka abi, Pak. Bapak ieu teh bade naroskeun ngawiti ngadamel si ngawitna nugi kana damel janten gulana kumaha eta? Nimur heula. Ningur teh naon? Bukan pandangan kamu. Oh. Oh janten ngalah kamu. Oh, nya tenan we. Cai nanya Bapak, cai kamu. Oh, ada juga kan dipagas. Iya. Yang di sigaret. Oh. Terus? Atas aya mah di sanean ya, terus aya naksakan mah gitu. Eta paling sabaraha dinten diana da Bapak? Wah, lami. Lami. Kumaha seueur-seueurna Oh janten tuh pasti pangkas teh langsung dicanda ke henteu kitu. Henteu. Dikurutan heula nya terus kurutan. Nah, terus aya video saya sanean gitu. Cai nira iya Bapak. Cai nira kan? Sakajak sama serah. Oh sakacak teh. Bapak. Nah, sami dari bapak iya ya. Oh iya sami Bapak ngadamelan gula. Bapak iya kayaknya. Oh. Ka di pali mana sok eta na? Ini kita ditakap warung tadi. Oh, di Pengker. Mohon. Terus gitu Bapak kumaha? Bapak lagi ngiringan sok? Ay. Atas jetana mah atasnya digolakeun ka dieu di sana. Tak proses ngadamel gula teh sabaraha lami, Pak? Protes teh. Proses. Prosesna ieu mah. Untuk Jadi gulana ya sabaraha lami eta. Sabaraha jam gitu. Aku mah. Seur-seurna. banyak pembahasan. Pagi. Jinten jantan bangsa 10 kilo. Bapak sok atuh cari Bapak meraos. Jantan 10 kilo mah pamiti jam 8 teh, jam 12. Eta teh ngadamelna. Ngagolakeun aku seuneu. Eta teh biasa di kantun atau nepi teras di galo-galo gitu. Oh, di kantun kan we ulah cara nya ditungguan itu namun da teu tiasa beuteun galo-galo. Teu kedah di kitu. Kawe tos kinten pada jantan peut gitu. Pada jantan peut sampai wis tak kayak cobi-cobian di pilari kami cek istilah Sunaman juga Sayang. Oh. cekap diet diangkat kena hawu teh terus di galau-galau ukur jantan gula disimpan kena ganduan. Eta teh Bapak dina proses teh aya tambihan teu atau napi air nira hungkul gitu. Oh, jantan alami eta hungkul. Di daerah dia mah asli Cikau gitu. Gularen tereras asli di dia mah. Balihan da Panti Payun udah di daerah Garut sok ngalebetkeun panggoyong teh ku kaporit. Nah, di dia mah Asli. jadi anggo ngomongna teh raru teh raru alami gitu akar dari komisar bahasa ieu mah kawao
Nah, eta nu dianggo teh. Eta mah sae gitu. Asli gitu. Asli. Bentuk teh aya balihanan. Sampingan gitu. Nya pun aloge tadi Cimadang pan sok ngadamelan gula ieu teh gula semutnya. Itu gula sirup. Ya, nah, ini ku kalauan kan pan kaanggo ka itu teh dina lamun ini teh sae gitu. Dan pemilik favorit mah kapenak pan dina. Pernah. Pernah kan favorit. Pan di tinggal macam di teang gitu. Ngabenten keun anak kumaha bapak aya teh perbentenan anu ngangge favorit sareng anu kau Buka hari di pemilik tinggal ku urang mah nya diganti. sami lain gitu mungkin raos merenya Dina rawas na benten. benten Bahkan sok ngandung kumaha nya aya panyawatin gini aya. Sepertos nu dianggo ngaherangan cai gini benten dina cai teh aya rasa bau gitu. Hari anu murni cai kaung mah saya gitu. Menawi lebet karena gula semut gitu. lu ya teh kami menuju proses nanya Oh, kadang menuju proses kadang teh kadina sontonnya bapaknya kadang dinten naon waktu mohon masak. Yeuna nuju saalit ya pun lanceukna yeuna. Halo wargi-wargi sadaya janten ieu teh tos janten wedangnya bapak wedang. sanes cai nira deui ieu teh anu tos digodogkeun Iya ada digodog. tos digodogkeun namina wedang ieu pamikir tos tiasa dileueut acan bapak Ya Biasa ngawitan lahang teh. oh tiasanya ti ngawit eta nage Malihan sok aya nu ngahalkeun hoyong kang lanong di lahang keneh mah. Iya lahang. Di campur sareng Di sana telur kur- ayam kampung gitu. mohon Yang lanong panas dalam mohon di lahang keneh mah. Di sana ge angkeun-angkeun beli kalor kilo jam ge tos hasem. Eta teh nu aslina. Asli mah. Asli lahang mah. Asli lahang mah. Ada itu mau Nah, eta mah jigana duka proses asal-asalan. sai gula eta mah jigana Katipu eta mah nu malesen. ngan dilebetkeun ka lodong ngan si lodong teh nganggo pan aya puput sambung. Jadi aya puput sambung dipuput laku hasem dan bau lahang. oh mohon Gula bodas Tapi- eta mah. Nya bapak ge sok ningali gitu. Dan asli lahang iyo. dasar nyari bapak tukang ngadamel kana lahang da lahang mah. benten aya ahli nama biasa ngabentenkeun gitu ai nu awal mah nya geuningan oh ieu teh cai lahang gitu tah Saya mumun gitu. Politik. Eta mah. pamitos jantan gula nah eta sok dicao kiloan bapak Aya nu di kilo, aya nu dibungkus. nu dibungkus benten di mana tah Eta ka bandarkeun atau ka manakeun? Ka bandar. Bandar heula. Sa per kilona sabaraha di bandar teh? Di Oh, di dieu bandar. mah aya mah nuju kaetang nuju Mirah gitu. Nya murah eta mah. 12.5. 12.5 Sakilo. kami anu dibungkus ku daun eta tah kalapa Sami da eta teh ngetang teh aya nu sabungkus teh 1 kilo. Sami lebat nomor 10 ganu gitu. Aya ayeuna, Pak. Pengemasan Bukan gitu ayanya. Ayo di bumi mah Bumi aya. kan Maya. Aya di bumi mah. Beser lah sakilo 2 kilo mah, Pak. Di bumi mah aya tuh. Tapi Tuh, lah, di mah bumi. tuh. Bumi mah. Oh di pentas. Oh, tuh pun tak. Sak aruihnya. Manina can wih. Ada satu. Oh tapi Ayam. anu tasnya gitu. Ya aya nu tos Ya, aspas atas aya aya. masak di ditu di tos kan. Terus pun ke garing gitu. Garing lama ayeuna didamel kana ganuan jarak 10 menit ya tos biasa dibungkus garing. Oh, Biasanya meninggal ganuan anak awi etat pun karena terus begitu rubah. Nah, ieu teh citakanana. Jangan kumaha sana ganuan oh iya tah kita kan nate ieu teh dina Sageng eta apa gulana teh, Pak? Mun saegeun ieu gulana teh 1 kilo sama Sabaraha hiji, Pak? Dina sakilona teh? Aya 10. 10 ganu we 10 ganu. tos kaing mungkusan. Ieu teh bapak sageng kieu. Nuhun. Gula Oh, teh saking. janten wargi-wargi sadaya. Ieu teh cetakan gula berem sageng kieu, gula aren asli. Tina kainya, Pak. Awi, tina awi. Tina bambu. Seueur kegunaan ananya bambu.
Dolarnya Bapak ya seberiji. Bukan seberapa hiji. Ayo tilu. Iya teh di ke mantai ameh naon? Kados tos keng itu tos keng lebetan gula teh dicabut teh lancar gitu. Oh, mohon. Ai manawi teh sapertos piring geningan. Sapertos piring kan pamitos di angge di jero entos sakitu tah. Ari mah sok simpen tangke pada dianggo. Diwasuh deui tuliskeun simpenan kana ieu na ebegna. Bapak hatur nuhun kana ilmu belaren informasi. Mudah-mudahan ya sih. Mohon janten urang sadayana teh uningannya. Perdentenan bulan Sok masih. nyanyi ngasakeun. Nah, wargi-wargi sadaya bili di mana wae Priyogi gula aren asli anu raos pisan. Biasa dongkap ka Cigalentang jenengan Bapak Encar. Encak. Bapak Encak di Palihan Cipompok Cigalentang. Galen. Nah, iya bapak nak. Sarang bapak iyo. Bili Priyogi gula aren anu asli raos aya palihan dia. Nah, Bapak hatur nuhun panginten bade neraskeun kana sanes pangalian. Mangga Bapak sing sehat. Marangga, assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya. Apa? Cai wedang anu nembe ditinggal. Raos. Maksana teh ngaleueut bade nyobian. Asli raos pisan. Sengit kalapa kami dina kolak magenya Pak. Sengit kalapa dina kolak geningan. Raos pisan. Asli wedang aren. Asli wedang aren. Wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di Lembur Cipompok, Desa Cidagun, Kecamatan Cigalontang. Waktosna pribados pamit mundur, urang ningalian deui kanu sanes manawi aya anu leuwih endah. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.